Hambaraka anu harita keur cumarita. Amoy. Jadi si laing tiluan kudu nyaho euy. Kuring nu diurus ku naon ieu teh batagor naon ieu teh. Geus mulang deui. Sarta ngalaporkeun sabaraha poe deui ka hareup Tuan Willem jeung rombongan soldado anak buahna bakal aya datang ka dieu. Hartina si Tuan teh datang pikeun nyumponan kana janjina ngabangun karaton teh euy. Ke tempat cicingna pangarsa nu mulia Ki Barangkas anu ngawasa dunya kajawaraan. Jadi rajana Jawara sarta ngawasa sakabeh daerah nu aya di Tanah euy. Amal. Saterusna sakumaha anu pangimutan dewek euy. Oh ngapoe teu boleh aya wae jago jeung jawara anu datang ngagabungkeun diri. Jadi anggota barisan Warangkas Jaya euy. Amoe. Jadi kekuatan urang teh terus nambahan kin. Nya da mending keneh ngagabungkeun diri atuh Ki Baraka. Jeung tibatan kudu dianggap atau dijadikeun musuh ku urang mah. Kangaranan ngagabungkeun diri jadi anggota barisan Warangkas Jaya mah tangtu bakal dibagiakeun. Bakal kabagian senang dina nyorong ieu kahirupan. Sabab pangarsa nu mulia Kakang Warangkas mun geus cicing di karaton teu beda ti raja. Sakabeh anggota barisan Warangkas Jaya kabagian kahirupan anu senang. Malah anu bakal dipercaya jadi pupu lemur ge tangtu bakal terus tambahan. Amoy. Nya bener kitu kin. Aduh mata keur ilaing duaan Sargun Purbaya. Untuk boga pamikiran ngahian ka pangarsa nu mulia Ki Barangkas euy. Anu puguh mah urang teh kudu bisa meuli hatena. Amoy. Oh, kangaran ngawasa dunya kajawaraan sarwae. Jeung jadi naon teh jawara. Saterusna sabagian dewek daerah-daerah pilumuran pupuh lembur teh ditetepkeun ku pangarsa nu mulia. Anu hati engke teh mesa kabeh daerah Tatar Sunda aya dina pangaruh jeung kakawasaan pangarsa nu mulia Ki Barangkas euy. Amoy. Kumaha ka hati Gusti laing Sargun? Kantenan kartos pisan pangarsa. Namun punten ieu. Si laing mah bakoy geus loba punten teh sagoblok sih teh. Punten naon saja kadek ngomong. Punten. Geunana eta mah tos kedah dibahas deui pangarsa. Anu keur abdi tiluan teu acan jelas mah. Ngeunaan jaka Wahnara jeung si Aceng ieu teh pangarsa. Janten punten. Bade sakantana we tumaros ieu teh. Eta si Jaka Wahnara anu posisina digantikeun ku Mbah Sigarawa. Punten diperhatikeun ku abdi. Unggal poe gegentetan wae. Sareng nin alina pangarsa. Nah eta kaayaan teh kauning aku pangarsa nu mulia. Atanapi henteu, namun punten. Ulah lepat paham. Abdi tiluan hoyong terang ngeunaan posisina si Jaka Wahnara sareng si Aceng. Eta teh kumaha kitu pangarsa? Purbaya milu nyambungan kana caritaan Guntara. Harita nyarita ditujukeun ka Ki Hambaraka. Tanya benar eta ditanyakeun ku Guntara teh Ki Baraka. Memang bayage masih can jelas ngeunaan posisina si Jaka Wahnara jeung si Aceng teh. Anu ngapoe ngan terus maturan wae non alina. Nya da anu paling deukeut ka pangarsa nu mulia mah apan Ki Baraka.
ngeunaan sagarupa masalah tangtun oge ngeunaan saukur kaki hamaraka gitu nyekin tamani ge sarua harita milu mairan caritaan. Bener kin jadi hayang keterangan anu jelas sarua kin oge miharap informasi anu eces yentre ye ngeunaan posisina si Jakawanara jeung si Aceng ieu teh Ki Baraka. Amoy lewek bisa ngarti kana masalah ditanyakeun ku ilaing tiluan euy. Heuh ngeunaan posisina si Jakawanara jeung si Aceng jebrut. Si laing tiluan kudu ngarti jeung nyaho. Geus jadi kaputusan ti Pangarsa Nu Mulya. Lantaran anu geus boga jasa bisa mawadi ka dieu non alina teh nyata si Jakawanara jeung si Aceng jebrut. Mangga Pangarsa Nu Mulya Ki Warangkas mere tugas ka si Jakawanara jeung si Aceng jebrut. Nyata jadi pangawal pribadina non alina. Amoy jadi si lain tuh kudu ngerasa aneh mun si Jakawanara jeung si Aceng ngapoe teu oleh gegentetan teu oleh babarengan jeung non alina euy. Sabab memang kitu parentahna ti Pangarsa Nu Mulya. Ari saling hareng nyaho mah teh. Amoy minangka kaputusan anu teu bisa diganggu gugat. Jadi si lain tiluan geus kudu ngamasalahkeun deui ngeunaan si Jakawanara jeung si Aceng jeprut. Jadi mun si lain tiluan ngamasalahkeun eta kayaan sarua teh. Jeung teu narima kana kaputusan ti Pangarsa Nu Mulya Ki Warangkas euy. Guntara jeung Nyai Kintamani katut berbaya cerempek can aya nu cumarita. Tiluanana memang jadi poeun teu inget sama sakali ngeunaan kejadian waktu tiluanana mangihan Jakawanara anu sakujur badana beku. Satu sarek dibinasa tapi ditulungan ku Aki Gawir Sumingkir. Ngeunaan eta kejadian jadi leungit tina ingetan eta til urang jalma. Kituna teh lantaran waktu barang mimiti datang ge dina wanci peutingna. Aceng jeprut ngalaksanakeun parentahna Aki Gawir Sumingkir. Nyaeta ngawurkeun uyah jeung taneuh anu geus dieusi ku kakuatan elmuna Aki Gawir. Diawurkeun di lebah imah nu bakal kalengkahan ku eta teu jalma. Cacakan mun Guntara jeung Nyai Kintamani katut purbaya masih kena inget kana kejadian nu aya hubunganana jeung Jakawanara katut Aki Gawir Sumingkir. Tang tu bakal jadi masalah. Malah bisa we Jakawanara jeung Aceng jeprut bakal dicuriga ku Ki Hambaraka kitu di Ki Warangkas. Mun katerangan ti Guntara jeung anu sejena dicaritakeun ka Ki Warangkas atawa ka Ki Hambaraka. Saterusna ku Ki Hambaraka ditepikeun ka Ki Warangkas. Ningali Guntara jeung anu sejena kalakating haruleng harita Ki Hambaraka terus nyarita deui. Amoy si lain tiluan kalakah jeung haruleng kitu geuningan euy. Kunaon sih teh? Dewek ngarti si lain tiluan bisa jadi ngerasa teu panuju karena kaputusan ti Pangarsa Nu Mulya. Anu netepkeun si Jakawanara jeung si Aceng jadi pangawal pribadina non alinanya. Amoy pang-pangna masih lain sargun anu neuneun perhatian khusus ka non alinanya. Sigana mah si lain aya pikiran kadua leutik beuneunan ka non alina. Jadi pareng merhatikeun si Jakawanara jeung si Aceng babarengan wae jeung non alina keur si lain mah aya perasaan kiberuan beuneunya. Heula deuk geus bisa nabrak atuh. Heuh da deuk ge sarua atuh luruntuk cereumeng si teh. Lain ngagerem si goblok. Memang leres oge nya nu disaurkeun ku Pangarsa teh Pangarsa. Ya, cek dewe ge naon?
bisa katebak atuh banget siga wawalak ieu mah. Cereumah sia teh. Punten disebutkeun cereumah teh. Emang Jawa tuh bebengetan ke bahasa teh. Lamun punten ngeunaan perasaan abdi ka non alina mah eta masalah pribadi pangarsa. Wah pribadi sia teh. Janten punten upami memang abdi gaduh pikir kadual ti ka non alina. Eta mah mangrupi hak pribadi abdi. Sareng kaetang wajar we pangarsa. Abdi upami gaduh perasaan. Sumuhun aya hate ka non alina teh. Janten punten ya, mun tiasa mah pami tiasa nabar. Kedahna anu dijantengkeun pangawa pribadina non alina teh kedahna mah abdi gitu marsa. Punten sanes bari nyomongkeun diri ieu. Kayaan diri abdi sareng si jakawanana katut si Aceng teh jelas. Gagah keneh abdi pamarsa. Nyai Kintamani milu nyambungan kana caritana Guntara. Bener eta caitan si Guntara teh Ki Baraka. Sabenerna mah kasatian Guntara teh geus kauji ku pangarsa nu mulia Kakang Warangkas. Jadi ya wajar cekin-kin mah mun dipercaya sarta diberi tugas jadi pengawal pribadina non alina. Jadi kekin-kin mah rada kurang panuju keputusan ti pangarsa nu mulia seperti gitu teh. Amareng si lain kiluan masih kene acan ngati kene wae geuningan. Apaan tadi ku dewe kejejelaskeun si teh? Si jakawanana jeung si Aceng anu boga jasa bisa mawa non alina. Anu harita tepikeun ka disaimbarakeun segala rupa. Amareng mun teu dibawa ku si Jakawanara jeung si Aceng cantangku. Ih gaduh si goblok. Cantangku aya nu datang ngajayapkeun ka dieu eta non alina. Anu matak jeung dewek oge si lain tiluan kudu bisa narima setiap kaputusan ti pangarsa nu mulia Ki Warangkas. Amun itu oge si lain tiluan mun masih keneh rek ngabdi ngabela satia ka pangarsa nu mulia. Ngeunaan si lain sargun muntung make jeung tukuh mika cinta ka si non alina sia teh. Mending tiangan awe nu sejen sargun da loba saeutik albunya teh. Dek anu dengdet anu senyehan sia teh. Amoeng loba keneh wanoja geulis anu sejena oge kangarana si lain teh murid dewek. Jalma anu kaasup penting tur deukeut jeung pangarsa nu mulia. Jadi hayang manoja pilmuran anu mana wae nu kumaha wae oge kali tinggal milih sargun sia teh. Adek anu parawan, dek anu tinggalkeun ku salaki boga anak hiji boga anak 7. Anu penting magerahan keneh we sia teh. Teu kudu nun ayeuna wae cek dewek oge. Cek dewek ge da sering teh tulu boga pikiran beunang sia teh. Sok kulibak di lemur galowa keneh sia teh. Kumaha teh ku sering sagun? Kartos pangarsa. Punten abdi ge sanes tukuh ka non alina kitu pangarsa. Mun memang rada benten we ari non alina mah panginten pangarsa. Punten sanos sami istri sapertos manoja nu aya di pelimuran. Namun punten ieu. Gaya bentenna pangarsa pampang nama dina penampilanana. Janten punten rupina dina rasana oge bakal benten pangarsa. Tiasa janten langkung pudem gitu pangarsa lah likat. Punten ieu. Abdi sanes kemana-mana gitu juragan pangarsa. Ieu mah esuning ya sesuai dengan kayanana we gitu pangarsa. Ari si lain sia teh. Jig kanu kitu patu caritan teh sargun. Amoeng cek dewek mah geus montong mikiran anu sakirana moal bisa jadi kanyataan. Ka jadi pikiran sia teh.
jadi kasih lain tiluan menges montong ngamasalahkeun si Jakawana lajeng si Caceng anu geus puguh-puguh diputuskeun ku pangarsa nu mulya anu kudu dipikirkeun mah heunaan kampung kahuripan anu tepikeun ka ayeuna can bisa aya dina pangaruh jeung kakawasan pangarsa nu mulya malah si salikit ge can aya datang ka dieu anu ngajarkeun bakal ngajakan ayang parasu anu jadi guruna pikeun datang ka dieu nyata ngabantu ka pihak urang amoe itu perhatikeun euy itu perhatian geus lain tiluan pangarsa nu mulya Ki Barangkas bareng jeung si Jagal Hawuk si gada rek ka dieu euy Ki Hambaraka anu parang ningali keluar harita bisa ningali rentang-rentang Ki Warangkas jeung budak lalaki sangar nyata si Jagal Hawuk anu keur lalumpang kadatangan Ki Warangkas jeung Jagal Hawuk anu harita arasup ka jero imah dibagiakeun ku Ki Hambaraka jeung anu sejena Ki Warangkas diuk dina kursi khusus anu matuh anu sok didiukan ku manehna sileungkeun si Jagal Hawuk eta budak lalaki sangar teh nangtung di belah kencaeun kursi nu didiukan ku Ki Warangkas Ki Hambaraka jeung anu sejenna masih keneh dariuk salila dihandap Ki Warangkas anu harita leuwih ti heula muka caritaan bedakok dewek datang ka dieu bareng jeung si Hawuk memang aja sabab dina poe ieu dewek hayang ngabuktikeun ngeunaan kakuatan jeung kamampuan si Hawuk si lain kabeh geus pada nyaho perang peuting dewek musuh si Hawuk mangsa nurunkeun ilmu lintang panumbaling jagat nurutkeun ijiran dewek mah si Hawuk anak dewek geus ngawasa satengah bagian kakuatan ilmu lintang panumbaling jagat aduh matak dina poe ieu ku dewek bakal dibuktikeun ku cara bakal diuji kekuatan jeung kamampuan diri Hambaraka amoe anu dicaritakeun ku pangarsa nu mulya ka hati kalau jelas pangarsa anu masih kene tacan jelas teh ngeunaan cara ngujina ieu teh pangarsa coba jelaskeun ku pangarsa nu mulya jujur ku cara kumaha eta si Hawuk teh amoe ulah teh masih kena burang ya penasaran pangarsa nu mulya masih poekeun Nyai Kintamani ngilumairan caritaan ditujukeun ka Ki Warangkas coba jelaskan ke pangarsa nu mulya Kakang Warangkas ngeunaan cara pikeun nguji kekuatan jeung kamampuan si Hawuk pangarsa abdi kelekingkin ari kelekingkin mah rada kaget oge ieu teh sabab Ki Warangkas atawa si Hawuk geus bisa ngawasa setengah bagian ilmu lintang panumaling jagat gitu Kakang belakok cara pikeun nguji si Hawuk ku dewek rek sinatarung ngalawanan jago-jago anu kaukur ku dewek bisa diberi kesempatan pikeun nguji ajen pangartina si Hawuk anu pangheulana ku dewek diberi kesempatan pikeun nguji si Hawuk teh nyata si Jenggala Jamparing Gaib jeung si Jari Sakti geus kitu terus si lain tiluan maju ngahurup ka si Hawuk euy anu paling akhir si Hawuk sinatarung ngayunan si Segarawa jadi kitu tah maksud dewek teh Hambaraka coba kumaha cek si lain
amoy cocok pisan Pangarsa Mulia cocok itu kula satuju kana karep pamaksudan ti Pangarsa Mulia para anggota barisan Warangkas Jaya gitu deui para murid paguron bakal nyaksian karena kejadian anu bakal lumangsung mangsa nguji pangartina atawa kemampuan si Jagal Hawuk amoy kudi garoan si datang ka dieu ye si Jari Sakti jeung si Jenggala ayeuna keneh rek dilaksanakeun ya rek digeroan cenah ka dieu pur belakok atur sagarupana ku Silaing Hambaraka si Jari Sakti jeung si Jenggala sina datang terus tiluan ya si Kinkin Sargun jeung si Baya engke mah si Jari Sakti jeung si Jenggala geus dirubuhkeun giliran Silaing tiluan anu kudu maju ngahurup si Hawuk euy gunakeun sakabeh kemampuan Silaing masing-masing sanggup tarung anu sabenerna atau anggap tarung anu sabenerna tong lerewo deh si anjing harapan si Jagal Hawuk dinyakeun si kakak musuh sakali jadi Silaing teu kudu asa-asa dina mangsana ngalakukeun panerajang teh kumaha Hawuk Silaing geus nguasa diri pikeun diuji kemampuan diri si Jagal Hawuk seperti biasa samemeh nyarita sok nyangereng heula nemungkeun si hungna sikap jeung caitana galak jeung kasar aing geus siap diuji hasuk sia setan goblok saheula lu rek kalawan aing modaran saha setan pelajar belak bontong make jeung modaran sagarupa Hawuk nu bakal tarung ngalawanan Silaing teh lain musuh masih kasup balad keneh ngan rek nguji kemampuan diri Silaing gitu Hawuk mun tarung ngalawanan musuh pek wae di podaran oge jadi masalah ari ka musuh mah dewek mangan hayang ngayakinkeun bener henteu Silaing geus bisa ngawasa setengah bagian kakuatan ilmu lintang panumaling jagat asok atur ku Silaing keur ngalaksakeunana karep pamaksudan dewek tempatna di buruan we Hambaraka semua siap apa yang siap dilaksanakan Pangarsa 86 Pangarsa Pangarsa Mulia siap ya Hambaraka geus kitu mah harita medal sila terus keluar ti jero imah Ki Hambaraka nita salah saurang anggota barisan Warangkas Jaya sina ngabejaan Ki Jenggala si Jamparing Gaib jeung si Jari Sakti sina datang geus kitu terus nyarita ka Mbah Segarawa ngeunaan karep pamaksudan Ki Warangkas saterusna sabagian anggota barisan Warangkas Jaya jeung murid paguron anu kabeneran keur aya raya di dinya harita diberi kesempatan pikeun nyaksian kejadian anu bakal lumangsung nyata nguji ajen pangartina si Jagal Hawuk anu dipeuseuh berang peuting ku Ki Warangkas pakarangan imah da pugulhana lega jeung leluasa da sok dipake latihan jurus ku para murid paguron lintang jagat sanesna beres ngatur sagarupana harita Ki Hambaraka ngabagiakeun kadatangan si Jari Sakti jeung Ki Jenggala jeung si Jamparing Gaib dijelaskeun ku Ki Hambaraka nu bakal leuwih ti heula nguji kakuatan jeung kemampuan si Jagal Hawuk teh nyata Ki Jenggala jeung si Jari Sakti duadana kudu maju babarengan ngahurup si Jagal Hawuk telilati sangeusna si Jari Sakti jeung Ki Jenggala si Jamparing Gaib datang sarta menang katalangan ti Ki Hambaraka
harita Ki Warangkas jeung si Jagal Hawu keluar ti jero imah. Sedengkeun Guntara jeung Nyi Kintamani katut berbaya naluturkeun ti tukang. Harita Ki Warangkas nangtung ngarendeng jeung si Jagal Hawu. Ki Warangkas ngareret ka Ki Hambaraka. Nu direret surti harita terus nyarita ngajelaskeun ngeunaan acara dadakan anu bakal lumangsung dina waktu harita. Amoy. Kasakabeh anu pada nyaksian kana lumangsungna kajadian dina waktu ayeuna. Geus nepi kana waktuna euy. Mangsa nguji kekuatan jeung kamampuan si Jagal Hawu. Bakal dimimitian euy. Amoy. Jadi kasih lain duaan jadi sakti jeung Ki Jenggala diberi kesempatan anu pangheulana pikeun nguji kekuatan jeung kamampuan si Jagal Hawu. Budak lalaki sangar jeung galak euy. Mata soak anu leutik beulih mah euy. Soak saupama si laing narajang euy. Sok maraju saing duaan euy. Ya sakti Ki Jenggala pikeun adu hareupan jeung si Jagal Hawu. Sakitu ditepeukeun ku diri kula. Mangga pangasa nu mulia. Ki Warangkas ngareret ka Jagal Hawu anu nangtung di direun belah kencaeun bari terus nyarita. Belakah. Ingatkeun ku maneh Hawu. Dina mangsana tarung si lain teu kudu tepikeun ka modern lawan euy. Sabab si Jari Sakti jeung si Jenggala lain musuh urang. Ngan saukur rek nguji ka si lain. Jadi nuji lawan cukup dirubuhkeun ku si lain. Teu meunang nyandangan tatu anu parna euy. Kumaha ka hati Hawu? Lain ge ka hati Rangkas euy. Eta dua mangkeluk anu bakal talu ngalawan aing teh. Hasuk maneh montong ngajedog wae. Di dieu aing hayang gerak tarung ge sedan. Dewek mundur Hawu. Ku dewek bakal di Bandungan. Katakna si laing mangsa ngagunakeun ilmu lintang panu maling jagat. Ki Warangkas ngacuelat muru ka tempat nu rada anggang. Ki Warangkas harita nangtung ngarendeng jeung Ki Hambaraka pada musirkeun perhatian ke tempat kejadian. Si Jari Sakti jeung Ki Jenggala si Jamparing Gaib pada mancuh dina tangtunganana. Sedengkeun di hareupeunana si Jagal Hawu mancuh dina tangtunganana. Si Jagal Hawu kabagikeun paneutepna kadua urang lawana. Seperti biasa samemeh nyarita nyangereng heula nembongkeun si hungna. Sok sia setan goblok. Maneh duaan maju narajang. Gunakeun sakabeh kemampuan si lain duaan setan goblok kurang ajar. Wawayak. Tarajang aing ku maneh duaan. Aing geus teu sabar hayang gerak tarung sia. Jahanam setan. Si Jari Sakti jeung Ki Jenggala pada ngabangun pasangan sagadiri. Duanana geus teu lila deui. Geus teu loba deui carita anu jelas si Jari Sakti jeung Ki Jenggala geus dibejaan ku Ki Hambaraka pikeun ngagunakeun sakabeh kamampuan dirina. Tarung ku dianggap tarung nyaan. Si Jari Sakti muksirkeun paneutepna ka Jagal Hawu petus nyarita. Kuring si Jari Sakti. Atuh ieu Ki Jenggala geus pada sagadiri pikeun nguji kamampuan diri Jagal Hawu. Kuring duaan bakal ngagunakeun sakabeh kamampuan diri. Sarta ieu tarung dianggap tarung nyaan ku kuring duaan mah.
Untung aja belum guys ya. Jahanam setan goblok. Hasok baju narajang cekai oge. Robohkeun aing ku saingguan. Mun memang begug mas ya setan. Ki Jenggala anu harita nyarita ditujukeun ka si Jagal Hawu. Dewek duaan ayeuna bakal maju babarengan Jagal Hawu. Tadah Parajang, dewek duaan. Jorela cung cung cung. Ki Jenggala si Jamparing Gaib jeung si Jari Sakti pada maju narajang babarengan masing-masing pada ngagunakeun ilmu silatna dina jurus anu kawilang ampuh. Syuhyuk dua angin sameran panarajang ti dua urang lawana. Nebak kuat kana badana si Jagal Hawu. Harita si Jagal Hawu teu ingkah di tempatna. Panarajang ti dua orang lawana mangrupa atau mampu dibendung ku sapasang leungeunna si Jagal Hawu. Syuhyuk kekeras dalig deug Ki Jenggala si Jamparing Gaib jeung si Jari Sakti balating dalig deug kadorong mulur ka tukang sababaraha lengkah. Sedengkeun si Jagal Hawu tetap nageng teu ingkah di tempatna. Si Jari Sakti jeung Ki Jenggala gancang harita marancukeun tangtunganana. Si Jari Sakti jeung Ki Jenggala si Jamparing Gaib pada karaget ningali kahebatan kakuatan talaga lapisan si Jagal Hawu. Mangsa bantro kakuatan talaga lapisan si Jagal Hawu mah tetap nageng teu ingkah di tempatna. Sedengkeun si Jari Sakti jeung Ki Jenggala pada ngadalig di kadorong mundur ka tukang. Si Jagal Hawu kabagikeun panetipna kadua orang lawana betus nyarita deui dina sikapna anu sangar jeung galak. Kekuatan panarajang maneh juaan kawas tai sia ulog setan. Cegal oleh gunakeun kekuatan nu panghebatna sia saking oge nah sia teu gugup belok setan. Rek boga-boga aing wah mun kakuatan panarajang selengguan kawas kitu patut siga teh muning sia setan. Si Jari Sakti jeung Ki Jenggala pada saya gade diri. Dina waktu anu bareng duanana harita tingcelat di maju narajang karep hayang bisa ngasupkeun panarajangna kana anggota badan anu jadi lawan. Tapi panarajang dua orang lawanna harita dibendung diwe ku sapasang leungeunna si Jagal Hawu dina kayan bae tetep teu ingkah di tempatna. Syuhyuk keras dalig deug pikeun anu kadua kalina harita si Jagal atau si Jari Sakti jeung Ki Jenggala kadoro mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sedengkeun si Jagal Hawu tetap mancuh dina tangtunganana teu ingkah di tempatna. Si Jari Sakti jeung Ki Jenggala si Jamparing Gaib harita sanggeusna pada mancukeun tangtunganana langsung duanana pada nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun ilmu andalanana masing-masing. Si Jari Sakti nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Sedengkeun Ki Jenggala ngagunakeun kakuatan ilmu Jamparing Gaib. Ningali dua orang lawana beda dina ngabangun pasanganana. Si Jagal Hawu bangun anu ngartieun dua orang lawana bakal ngagunakeun kamampuan andalanana.
Aduh, aing si lain jualan bakal ngagunakeun kekuatan panajang leuwih hebat. Esok si lain gunakeun kekuatan anu balik si lain ulok. Sugan begung saya ngalebokeun aing. Segan. Si Jari Sakti geus teu loba dicarita harita majuna raja ngagunakeun jurus-jurus pedang tanpa wujud. Sedengkeun Kejenggala ngagunakeun kekuatan ilmu jamparing gaibna. Tapi si Jari Sakti jeung Kejenggala pada karageteun. Kitu deui para anggota barisan Warangkas Jaya jeung para murid paguro nu nyaksieun kana eta kajadian sabab harita si Jagal Hawuk anu masih tetep teu ingkah di tempatna. Teu ngalakukeun gerakan di tempat. Sapasang leungeunna nu digerakkeun jadi getaran kekuatan anu mager kana tangtungan sakujur badana. Mangsa angin sameran panarajang pedang tanpa wujud jeung jamparing gaib datang. Harita taya anu mampu nembus kana getaran kekuatan anu ngalapis kana sakujur tangtungan badana si Jagal Hawuk. Si Jari Sakti jeung Kejenggala pada naker kekuatan panarajangna. Tepikeun kang ngagunakeun jurus pamungkasna masing-masing, tapi kayang si Jagal Hawuk anu ngalakukeun gerakan di tempat, sapasang leungeunna nu digerakkeun ngajadikeun getaran kekuatanana jadi leuwih hebat. Mager kana tangtungan badana. Kekuatan pamungkas si Jari Sakti dina jurus panutup pedang tanpa wujud ke jamparing gaib tingkat akhir tetap teu mampu nembus getaran kekuatan anu mager kana tangtungan badana si Jagal Hawuk. Kajadian saterusna sangeusna si Jari Sakti jeung si Jenggala leuseuh tanagana. Harita si Jagal Hawuk kacelak gerakanana cepet nakaran. Harita si Jagal Hawuk nibankeun panarajangna kadua urang lawan, cukup pusakali nibankeun panarajangna kana anggota badan si Jari Sakti. Harita si Jari Sakti ngacengkang oleh ka tukang jelat sakti si Jari Sakti ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Cengkang koyab kedeput si Jari Sakti rubuh ngabebengkang maring lemah. Geus waktu sababaraha detik giliran Kejenggala anu katibanan ku panarajangna si Jagal Hawuk. Jelat sok rubuh dewek. Kejenggala si jamparing gaib ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang oleh ka tukang. Koleab kedeput Kejenggala rubuh ngabebengkang maring lemah. Si Jagal Hawuk mancu dina tangtunganna terus ngaleret ka Labah Guntara jeung Nyai Kintamani Kadut Purbaya. Geus kitu harita keneh langsung waktosna seueur.